Jadi carita berenduk mah kieu cenah. Jadi hiji lalaki keur keur gitulah gitu dan mana nih pokoknya menuju itulah adu gajer. tapi dinu berenuk gitu, berenuk si berenuk teh di bolongan kemudian si berenuk teh di bolongan gitu. Wah nikmat we cari sana teh gosal gesel gitu. Saking ku nikmatna berenuk teh ngagorolong. Si lalaki teh nyai cenah. Budak berenuk. Aduh budak berenuk dah. Posisina sare mah nya eta berenukna. Jadi keur di luhur gitu. Si berenuk teh murag saking ku nikmat bari ngabayangkeun we gitu awewe nu geulis itu. Taya di carita ustad kieu ya. Caritana teh. Jadi aya nu nanya awewe itu aya nu nanya awewe. Pak Ustad, ari hukumna kitu barang nu lalaki cenah ge kumaha cenah ge gitu. Gitu. Terus kumaha teh saur ustad teh? Cek ustad teh. Aduh, ngeunah teuing eta cenah ge salakina. Ngeunah temen cenah ge wajarkeun teh. Si lalaki teh mesam. Tapi carita deui carita malam pertama. Jadi si awewe teh geus di kamar lah caritana gitu panganten. Nah, rek mandi tah si awewe teh. Nah, cenah ge mah pake anduk cenah ge. Pan urang teh geus sah cenah. Geus suami istri gitu. Gitu. Pan cenah ge papah ge cenah ge hayang moto gitu. Ih cenah ge gitu. Meh ningali keindahan gitu. Sang istrina nya dibuka we andukna teh mandi we anjeunna teh kitu nya ibak gitu. Pas keluar teh pake anduk deui we teh si awena teh. Mamah cenah ge atuh make anduk wae cenah ge. Pan bapak hoyong moto cenah ge. Gitu cenah dibuka deui dipoto deui tah teh salakina teh. Da hoyong ningal kaendahan Istrina gitu. Tah geus kitu teh gantian tah mandi teh gitu. Salakina pake anduk di sarua gitu. Pah cenah ge. Ngenaha pake anduk tadi mama cenah ge ulah pake anduk cenah ge. Gitu. Nya naha kunaon kitu make anduk gitu. Pan cenah ge meh mama bisa moto cenah ge gitu. Terus lamun tos dipoto kumaha cenah ge. Kapanan nah lamun aya fotona mah bisa diperbesar cenah ge. Meureun barang nu lalakina teh leutik. Jadi nu dipoto bisa diperbesar gitu. Nyobakeun gede ya. temongkeun mah. Jadi hayangna teh nu gede gitu si awewena teh. Tapi aya di iklan teh kieu. Jadi jika Anda ingin memperbesar alat vital Anda, cenah ge. Gunakanlah kaca pembesar. Bener Kang bener. Tanpa efek samping. Tanpa efek samping. Tanpa efek samping. Kali lagi ke pelan poe gitu bisa tutung. Jadi lain ku jamu, lain ku kaca pembesar sih orang cenah ge hayang ngagede. Langsung eta mah mujarab. Tapi eta tadi mah carita dewasa, carita di budak ya polos awewe. Keur sakola carita teh. Mah cenah ge mah. Tadi mah barudak lalaki cenah ge arulin wae cenah ge di kolong meja neng cenah ge ngajarkeun. Ih cenah eta teh biasana sok narong cenah ge jeroan awewe cenah ge gitu. Lamun lalaki di karolong teh gitu. Oh cenah ge
untung we cenah ge da neng mah tengah ngejeroan tadi. Saking polosna gitu. Untungnya tuh yang jeroan. Itu pengen bertahan ini. Oh, bertahan gitu di karolong meja. Tah hiji waktu mah aya kunjungan caritana ya salaki jeung pamajikan kunjungan ke peternakan sapi ya. Ke peternakan sapi caritana gitu. Tah sok aya gaidna biasa. Tah ibu cenah ge. Iyo mah cenah ge sapi di Selandia Baru cenah ge. Jadi sadinten cenah ge kuat 5 kali cenah ge kikituana gitu. Si sapi betina jeung sapi jaluna teh gitu. Kuat 5 kali eta mah bari ngomong ka salakina teh. Tuh pah cenah ge sapi oge cenah ge bisa 5 kali cenah ge sapoe. Nah, tah upaminu ieu mah teh Australia cenah. Gitu. Tah sadinten cenah ge tiasa 10 kali. Wah, apa 10 kali cenah ge gitu. Tah ecek gaidna teh gitu Pak tuh 10 kali cenah ge cek pamajikan teh cek gaidna teh kieu cenah ge. Ditanya ku salakina teh, "Pak cenah ge ka gaid teh. Ari eta 10 kali teh kahiji bikang apa kumaha cenah ge kabeda-beda bikang cenah ge gitu." Tuh mah kabeda-beda awewe cenah ge. Lain kahiji cenah ge jadol cenah ge. Ulah cenah ge kitu mah cenah. Bapaknya kuat ya bisa. Kuat cenah ngajarkeun teh. Kabeda-beda. Bapaknya kuat cenah beda-beda bikang mah. Terus Kunjung teuing cenah cek pamajikanana teh. kahayangna. Hayangna. Balik deui ke panganten anyar ya. Terinspirasi panganten anyar gitu. Dibuka raksukan teh gitu. Tah. Caritana teh ngome dadana. Pendinu dada teh sok aya naon ngaranten beureum gini kan. Gitu. Tah dipelintir-pelintir caritana teh di Tombol. Heeh, cenah ge. Kesel cenah ge hayo we kikituan cenah ge heuh ka salakina teh cenah ge. Pah nu naonan cenah ge kikituan. Ih, nuju milarian siaran radio cenah ge gitu, milarian channel cenah ge gitu. Tah saking keselna nya hayo we kitu cenah. Terus lamun seumpama aya siaran radio kumaha pan sok disada cenah ge biasana lamun aya siaran radio mah kitu. Nya rek kumaha disada cenah ge da cocolokna ge nu handap cenah ge teu dicolokeun cenah ge bae disada. Saan oge. Teu dicolokeun we. Teu dicolokeun. Jadi teu disada. Siaran radio teh tah. Tah kitu dongeng nama kitu. Campuran lah sama dongeng gitu 17 tahun ke atas Becagur. wassalam dicagur gitu.